Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dua kali Panarajang Silaing kena karena anggota badan dewek petir, tapi kabandungan ku Silaing. Panarajang Silaing masih tacan mampu nembus kekuatan ilmu waktu gulung sia waktu galung. Dewek masih kena tetep mancu dina tangtungan. Aduh matak tepikeun kapungkasan ieu tarung, Silaing tetep moal mampu ngungkulan nuju lawan. Kisah kawulung mancing amarah lawan ku caritaan. Geus dua kali kekuatan Panarajang lawan kena karena anggota badana, tapi masih tetap tacan mampu ngarubuhkeun dirina. Nganu harti tepikeun kapungkasan eta tarung Ki Petir si Samer nyawa bisa dipastikan moal mampu ngungkulan nuju lawan. Ki Petir si Samer nyawa dina kayaan bari ngemuka kaget. Harita nyumputkeun ka kagetna betus nyarita. Ilaing montong wa kami heula anjeung mastikeun deuleu sia bakal aya dina kaunggulan sangkabulung. Tarung masih kene lumangsung deuleu. Mun teh mah bener dewek ditakdirkeun dina pungkasan tarung ngalawan acal binasa. Ke dewek terjadi masalah. Hitung-hitung keur nebus dosa jeung kasalahan dewek sailama kalangan di dunia kejawaran. Satapikeun ngabuktikeun bakti diri bela satya dewek kanang guru. Ningali kana kejadian anu kerumangsung, rasan teh jeung Sandika ge jadi pada boga pamikiran moal buah Ki Petir si Samer nyawa bakal kasolan jajaten ku anu jilawan. Ningali kana kaayaan anu lumangsung mah anti jadi rada salempang oge ieu teh Kang. Moal buah Ki Petir anu bakal kasoran eles jajaten ku jadi lawan. Upami deukeun ka kitu kajadianana keur anti mah bakal nekat pikeun ngadu jiwa Kang. Pikeun ngayonan deui Ki Sangkal Wulung, ngetrukeun kamampuan diri sareng kakuatan anu sapinuhna. Kitu tekad abdi mah Kang Dika. Sok sanajan akang ge sarua anti. Sikeun pamarigan Kang Dika ge memang kitu pisan. Urang sasarengan we nya ngadu jiwa. Ngeunaan pamustungan pungkasan dina engke tarung mah ya kari tinggal kumaha ditakdirkeunana we anti. Rasanti negerakeun sikapna mun tepikeun ka Ki Petir anu kasolan jajaten dirina bakal ngadu jiwa ngagunakeun sakabeh kamampuan jeung kakuatan anu sapinuhna. Sandika ge boga karet jeung pamadegan nu sarua. Pikeun ngadu jiwa babarengan jeung Rasanti anu jadi pamajikanana. Sedengkeun Ki Petir si Samer nyawa harita geus teu boga deui pilihan kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan Panarajang ilmu kilat Bajadewa anu sapinuhna. Harita Ki Petir si Samer nyawa ngomong dina jero hatena. Ningali kana kaayaan nu lumangsung saperti kieu. Sigana geus eueuh dipilihan keur aing. Kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan Panarajang ilmu kilat Bajadewa nu sapinuhna. Anu diharapkeun bakal nembus kakuatan ilmu waktu galung anu jilawan. Mun dina pungkasan ieu tarung
tepikeun ka deui aing anu ajal binasa ku anu dilawan. Eta kanyataan ku ditarima ku deui aing. Anu penting aing geus ngabuktikeun ngalaksanakeun tugas ti Nang Guru nyata Nang Bule. Si Sangkal Bulung teu bisa dianggap enteng kekuatan ilmuna. Sedengkeun Ki Sangkal Bulung geus bisa nebak anu dilawan bakal ngagunakeun kekuatan Panarajang ilmu kilat Brajadewa sapinuhna. Anu mata karita langsung ngagunakeun ilmu mantra langkara tahap akhir. Anu waktekna moal ngarasa capek sok sanajan talung tepikeun ka waktu anu sakumalirana oge. Ku cara kitu mangka nu Jailawan teh bakal leuseuh beakeun tanaga. Dina kaya nu Jailawan geus leuseuh bisa dipastikeun sabetan pedangna geus moal bisa disingkahan ku anu Jailawan. Kitu jalan pamikiran Ki Sangkal Bulung dina waktu harita. Ki Petir anu geus saga diri pikeun neruskeun tarungna harita neuteuf seukeut ka Jailawan bari terus nyarita. Sangkal Bulung samemeh mungkas lubang sungna ieu tarung. Bakal leuwih hade mun ilai ngabebaskeun Saraswati. Sabab mun teu mah jadi kanyataan dewek binasa ku anu dilawan bisa dipastikeun Nang Bule guru dewek. Bakal datang pikeun ngayakeun balitungan. Tangaran Nang Bule anu ngalakukeun tindakan mangka sakumaha hebatna kakuatan ilmu silaing tetep moal mampu ngimbangan kakuatan ilmuna Nang Guru. Silaing montong ngabacot ka mana karep Ki Petir. Dewek boga kayakinan bakal mampu ngungkulan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Lai silaing teu percaya keneh. Anu saterusna catatan rahasia eta ilmu teh bakal kapimiliku dewek deuleu. Sabab meupeung si Nang Bule tacan ngayakinkeun sapinuhna ilmu panunggalan jati sampurna eta kayaan mangrupa kasempetan pikeun dewek ngarebut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Eta kayaan nu bakal lumaku ka si Nang Bule guru silaing Petir. Ki Sangkal catatan rahasia bakal kapimiliku dirina. Sabab samemeh Nang Bule bisa ngayakin ke sapinuhna ilmu panunggalan jati sampurna masih kena aya kesempatan pikeun dirina ngarebut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Ki Sangkal Bulung sagade diri pikeun majuna raja. Saya ge diri deui silaing Petir. Urang teruskeun sia tarungna deuleu. Montong loba ngocol bak tepugus ya. Gunakeun sapinuhna kakuatan Panarajang silaing. Modar silaing sia. Heya! Jorela culung Ki Sangkal Bulung maju dina raja. Bari metakeun pedang hideungna ngarah kana anggota badan lawan. Samukyuk wush jorela plos. Samukyuk wush gejeleng. Ki Petir si Samernyawa ngagunakeun di kacepatan gerakna pikeun nyingkahan Panarajang lawan. Bari nungguan waktu anu hade mangsa deurina ngalakukeun Panarajangna. Runtuyan Panarajang Ki Sangkal Bulung bangun anu nutup kana ruang gerak lawan. Teu mere kasempetan nu dilawan pikeun ngalakukeun Panarajang balesan. Terus-terusan nyingkahan Panarajang nu dilawan ngutamakeun kana kacepatan gerakna. Akhirna Ki Petir si Samernyawa mimiti karasa leuseuh tanagana. Sauk hiuk wush gajelang plos. Sauk hiuk kiwar plos. Kacepatan gerak Ki Petir jadi ngurangan. Sedengkeun kayaan Ki Sangkal Bulung tetela teu kapangaruhan ku rasa kacape. Sok sanajan tarung geus lumangsung sababaraha jurus sarta terus-terusan ngalakukeun Panarajang tapi kacepatan gerak jeung kakuatan Panarajangna masih tetep teu ngurangan. Kacepatan gerak
lawan anu ngurangan ngajarikeun panarajang Ki Sangkal Wulung beuki terus ngarangsak ku panarajangna. Waktu Ki Petir aya kasempatan pikeun nibankeun kakuatan panarajangna, tapi harita geus henteu sempat kaperhatikeun jarak katarungna badan lawan ngan ukur salengkah. Ngajarikeun tata gerak Ki Petir jadi kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Gerak panarajang Ki Petir jadi berat. Beresap, huskas. Sabetan kilat anu ngahantem kana anggota badan lawan jadi ngurangan. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna Ki Petir ngalakukeun panarajangna. Harita sabetan pedang lawan ngarah dadana dibarengan ku tajongan suku katuhu kana kakemplongna. Masih kene untung sabetan pedang saukur kena kana puhuleungeun katuhuna sabab Ki Petir kaburu ngakilirkeun badanna ka gigir. Sauk hiu-hiu berat. Tapi tajongan suku lawan geus teu bisa disingkahan ngajarikeun sakyuk dek. Pulang agar sia Ki Petir sisa bernyawa. Ngagero kaget bari nahan ka nyeri saterusna ngabangkieung munures sababaraha lengkah. Ningali kana eta kaayaan Rasanti jeung Sandika geus pada saga diri pikeun maju ngabantu. Tapi ngadadak Rasanti jadi kageteun waktu pedang Taji Putih anu keur dicekelan ku leungeun katuhuna aya anu ngarebut ku cirim anu datang ngajlelat. Sakep kacepetan gerak nameh teu katuturkeun ku kaseketan Panorasanti. Saterusna jirim anu ngajolelat karebut pedang Taji Putih harita geus ngajolelat di jelat cilung celegedeg. Saterusna mancu dina tangtunganana. Dihareupeun Ki Sangkal Wulung anu satalina mah geus rek ngajolelat nuturkeun badan Ki Petir pikeun nyabeutkeun pedangna anu ngadua kalian kana beheung lawan. Anu pamohalan bakal bisa disingkahan ku anu jilawana. Sabab dina kayaan keur ngabangkieung munur ka tukang. Ki Sangkal Wulung kitu dirasanti jeung Sandika jadi karageteun sanggeusna sidik kajirim anu anyar datang anu geus karebut pedang Taji Putih. Sabab eta jirim teh tayalian ti si cadar beureum Rasanti. Rasanti geus rek ngajolelat luncat sabab si cadar beureum geus ngarebut pedang Taji Putihna. Tapi dihalangan ku Sandika anu nenangkeun anu harita nyarita nenangkeun Rasanti. Tenang heula Anti. Eta si cadar beureum jelas bakal ngabantu ka pihak urang. Sakumaha waktu kejadian di kampung kahuripan teh Anti. Langkung saya urang badungan we kejadian anu bakal lumangsung. Gandika boga kayakinan si cadar beureum aya di pihak anu aya di pihak urang. Kabuktian ayeuna adu hareupan jeung Ki Sangkal Wulung Anti. Rasanti bari musirkeun perhatianana kalebah si cadar beureum terus nyarita. Mudah-mudahan eta caritaan Kang Dika teh henteu nyalahan Kang. Mun teh ama Anti kagetna teu gerakanana anu cepet ka sida Kang. Si cadar beureum nyelang ngararet ka Ki Petir si camer nyawa anu geus mancukeun tangtunganana baitus nyarita pondok. Mun aya kasempatan gunakeun panajang anji ka Ki Petir sedengkeun Ki Sangkal Wulung jadi kageteun di barung jeung beuki kahudang amarahna. Neutrip seukeut ka si cadar beureum baitus nyarita. Ya. Si lain geus panggih. Geus panggih jeung dewek ieu. Cadar beureum. Kadatangan si lain pasina oge pikeun adu hareupan tarung deui jeung dewek. Si lain bener-bener kurang ajar sia brewek-led. Geus ngagagalkeun di wae panajang dewek cadar beureum. Naon maksud si lain teh ha? Si cadar beureum harita ngajawab bondok. Memang kudu tarung anu kadua kalina. Ya. Si lain kudu ngarti cadar beureum.
dewek dina poe anu katukang ngejat ninggalkeun lawan lain ngandung hati eleh jajakeun deuleu. Anu matak dina tarung anu kadua kalina ayeuna mah dewek geus moal mere diampun ka si lain sacadar beureum. Bari ngajawab bonok si cadar beureum nangtang nuju lawan ngabuktikeun caitanana. Buktikeun caitan Andika. Si lain nangtang cadar beureum tadah panajang sia. Jorelat culung kisangka wulung majuna rajang. Si cadar beureum ngapendung nakis pedang lawan ku pedang caji putih. Sauhyuk busak hyuk berasat lang puncak. Bantrokan pedang nimulkeun sora anu ngabelentrang dibarengan ku ngapuricak ngaluarkeun silalatuseuneung. Meh bareng jeung bantrokna senjata harta leungeun kenca kisangkal wulung nyodok kana beuteung lawan. Orokaya kasih cadar beureum cingkrak kabelah katuhu bare suku kencana najong kana suku kenca lawan. Kisangkal wulung rekat narik leungeun kencana tapi jejekan suku katuhu kana beuteung lawan teu bisa disingkang ku si sangkal wulung sat jejak beuteung ndak ngak sak aing kapalingan aduh anjing goblok si anjing aduh. Kisangka wulung ngagero kaget ngajadikeun ngadalik deuk kadorong mundur ka tukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Bari musirkeun perhatianna ka nuju lawan disangkal wulung ngupatina jol hatena. Haram jadah si goblok. Urang ajar gerakan si cadar beureum kawilang cepet. Jejekan kana beuteung aing cukup kageteun. Sok sanajan teu mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung, tapi ilmu pangenteng badan si cadar beureum leuwih unggul ti si petir. Teu mantak aneh mun aing tadi kapalingan gerakku anu jilawan. Tapi aing boga kayakinan aing bakal mampu ngabinasakeun si cadar beureum. Sedengkeun ki petir sesamer nyawa bari dampal leungeun kencana nungku puhu leungeun katuhuna anu tatu ngaluarkeun getih kabeunangan ku anu jadi lawan. Anu kabeunangan anu tadi ku sabetan pedangna kisangkal wulung. Jadi ngaranjung kaget sabab si cadar beureum teteh lami banda kamampuan ilmu silat anu hebat. Kabuktian kakarek sacurus geus bisa ngasupkeun panarajangna. Bari merhatikeun kalebas si cadar beureum harita ki petir si samer nyawa ngupat tina jero hatena. Wah. Ngadengeun cenah sora nama eta si cadar beureum teh awewe. Anu geus aya umuran deui. Teteh lah kemampuan ilmu silat di luar dugaan. Kakaraku sajurus si sangkal wulung geus bisa kabeunangan ku panarajangna. Sugan we manehna bisa ngungkulan nuju lawan. Sedengkeun ki sangkal wulung jadi beuki ka hudang amarana jeung ngarasa panasaran deui. Sabab jejekan suku si cadar beureum kana lebah beuteungna masih kene karasa seueur. Ningali kana kejadian anu lumangsung rasan teu jeung sandika jadi rada tenang hatena. Miharap si cadar beureum bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Rasan tinggalet ka sandika nu jadi salakina betus ngomong lalaunan. Kang Dika merhatikeun kana kecepatan gerakan nama. Si cadar beureum jelas leuwih punyut tibatan nuju lawan. Kabuktian Kang neme sa ukur nanti sakujur badana tos mampu ngasupkeun panarajangna. Jejekan kana beuteung anu julawan jelas lain ilmu samarangan Kang. Akang ge rada regreg kana hatena anti. Ningali kaayaan seperti kieu mah. Tapi tarung masih kena lumangsung anti.
Kang DKG masih tacan bisa mastikeun ya teh. Nah bakal mampu si sadar beureum mungkulan ajen pangarti Ki Sangkal Wulung. Anu teu ngasaukur ngandalkeun kemampuan jurus pedangna. Tapi boga kekuatan ilmu watu galung anti. Jeung ilmu mantra langka non langkara naon cenah teh. Ieu mangrupa ilmu anu ngandung kekuatan gaib anti. Ya urang badungan we lah pungkasan aja taruhnya. Rasanti jeung Sandika musirkeun di perhatianana ka tempat pumangsuna tarung. Sedengkeun Andaru mah sabalikna harita ningali kadatangan si Cadar Beureum jadi kageteun ningali kemampuan ilmu silatna, jadi boga pamikiran moal boa nu jadi guruna bisa diungkulan ku anu jilawan. Ki Sangkal Wulung harita bari neuteuf seukeut ka si Cadar Beureum tos nyarita. Jajakai si lain karena beuteung dewek mangrupa panarajang anu ngasaukur kabeneran si Cadar Beureum. Pikir anu saterusna mah si lain bakal ngarasakeun keampuhan pedang kalabang ireng deuleu anu bakal ngabinasakeun si lain Cadar Beureum. Bari seuri si Cadar Beureum nyarita di pondok. Coba binasakeun kula Sangkal Wulung. Ya, ku dewek bakal dibuktikeun sia. Modar si Cadar Beureum. Jorela culung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng. Panarajangna jeung leuwih garang. Tapi si Cadar Beureum mampu nimbangan satiap panarajang lawan. Sabetan pedang rentas di jalan lantaran dibendung ditakis ku pedang tali putih anu sarua ampuhna jeung pedang hideung nu jadi lawan. Saukiuk wush berasa terang, saukiuk wush berasa terang. Giliran si Cadar Beureum anu ngalakukeun panarajang balesan. Ki Sangkal Wulung meh-mehan kabeunangan ku sabetan pedang lawan sabab kacepetan gerak si Cadar Beureum tetela leuwih cepet tibatan Ki Petir si Samarnyawa. Saukiuk berasa cerat julung. Ki Sangkal Wulung ngacoyat luncat ka tukang terus mancuhkeun di tangtunganana. Ki Sangkal Wulung jadi ngahuleng mikiran ka aya nu lumangsung. Kacepetan panarajang lawan jadi masalah diwe pikeun dirina. Sabab kangaranan eles cepet bisa wae sabetan pedang lawan kena kana anggota badana bakal mampu nembus kana kekuatan ilmu watu galung. Sabab pedang tali putih nu digunakeun ku si Cadar Beureum teh lain pedang sambarangan. Ki Sangkal Wulung sagede diri pikeun nuliskeun tarungna maju dina rajang bari ngagero handaruan. Ya, urang teruskeun si tarungna Cadar Beureum, urang ajar brewek yang lain. Si lain kalau kumaha oge kudu binasa kudu ngedewek sia. Heya! Jorela culung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang. Si Cadar Beureum ngimbangan di panarajang nu jadi lawan. Setiap sabetan pedang lawan pada rentas di jalan dibendung ditakis ku pedang tali putih. Saukiuk wush berasa terang, saukiuk wush berasa terang. Sanggeusna sababaraha kali nakis pedang lawan harita si Cadar Beureum anu ngalakukeun panarajang balesan hiuk berasa kejeng plos. Mebe sabetan pedangna kena kana dada lawan. Tapi Ki Sangkal Wulung masih sempat ngagajeng luncat tingkahan sabetan pedang lawan. Ningali Ki Sangkal Wulung ngagajeng luncat tingkahan sabetan pedang si Cadar Beureum. Harita Ki Petir ningali aya kasempatan nu hade pikeun ngalakukeun panarajang ilmu kilat bajra dina kakuatan panarajang jarak jauhna. Dua kilat ting beresat muru kana tangtungan badan Ki Sangkal Wulung. Wush, beresat. Dus. Ngabongohan si lain Petir leh. Anjing.
Aduh. Ki Petir jadi kageteun sabab Ki Sangkal Wulung ngan saukur ngagero kaget. Harita Ki Petir sisa mernyawa jadi ngarti kana kayan dirina anu keur nyandangan tatu kabenangan ku sabetan pedang hideung Ki Sangkal Wulung. Tetela pedang lawan nganung kakuatan racun atawa warangan anu kawilang ampuh. Pangaruh racun tina sabetan pedang mimiti bisa karasa ku Ki Petir jadi ngadadak muriang panas tiris. Satulang sandi nyaleri ngajadikeun kakuatan Ki Petir teu mampu ngutamakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Eta kayaan jadi mangaruhan kana kakuatan panrajang ilmu kilat Bajradewa. Teu matak aneh mun panrajangna tadi tetaya pangaruh naon-naon pikeun Ki Sangkal Wulung mah anu kabeunangan ku panarajangna. Nganu harti kakuatan panarajangna teu mampu nembus kakuatan ilmu Watu Galung. Ki Sangkal Wulung humar caitanana ditujukeun ka Ki Petir sisa mernyawa. Kakuatan panajang kilat Bajradewa taya pangaruh naon-naon pikeun dewek mah Petir euy. Panarajang silaing teu mampu nembus kakuatan ilmu Watu Galung. Anu pugu mah pangaruh tatu ku sabetan pedang kalabang ireng. Mangka kakuatan racun ampuh dina pedang bakal mengaruhan kana kayaan silaing. Silaing bakal muriang panas tiris ya. Sarta nyaleri satulang sandi. Artina silaing kali tinggal nungguan datangna aja sia Petir. Kalasa ku sia ranyai kana panon. Duduluan teu paruguhnya. Ki Petir jadi ngarahu dina jero hatena. Teu nyangka bakal gagal dina ngalaksanakeun tugas tinang bule anu jadi guruna. Sedengkeun Ki Sangkal Wulung ngusurkeun di perhatian anaka secara beureum terus carita. Ya. Kamampuan silaing cukup lumayan oge cadar beureum. Tapi silaing montong ngimpi bakal mampu ngarubuhkeun dewek sia. Anu jelas silaing memang belagu kacida cara beureum. Sabab datang ngabantu ka jalma anu boga karap hayang ngabebaskeun si Saraswati. Tindakan silaing sarua jeung rek korbankeun diri sorangan deuleu. Nah silaing teu nyaah kana nyawa. Kamampuan ilmu silat silaing eueuh nanaonan keur dewek mah euy. Silaing kudu nyaho satiap lawan anu taruh ngalawanan dewek geus bisa dipastikeun bakal modar ku leungeun dewek. Sikap si sadar beureum tetep tenang bari ngajawab pondok. Mun bener kitu. Maju dina Rajang Sangkal Wulung. Ya, setan alas berbek yang lain. Geus moal aya di ampun sia. Sakedeung deui silaing bakal modal ku sabetan pedang kalabang ireng. Rasakeun sia. Badan anu sapinuhna jeung kakuatan tanaga lapisan anu meh sapinuhna dibarengan ku jurus panutup pedang kalabang ireng. Kituna teh sabab hayang gancang bisa ngabinasakeun uji lawan. Si cadar beureum harita ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Jirimna jojoelatan lieu upama kalangkang di antara sabetan pedang lawan anu terus ngarangsak bangun teu mere kasempetan uji lawan pikeun ngalakukeun panarjang balasan. Jirim si sadar beureum sakapeung ngacuelat nyingkahan pedang lawan. Aya kalana ngapendung sabetan pedang lawan. Sauhiu, vucuelat plos, sauhiu, juelat, plos. Dua kali ngapendung sabetan pedang lawan. Si cadar beureum di luar dugaan lawan harita panajang leungeun kenca si cadar beureum ngahancem kana dada lawan. Set hiuk cebrot.
Kisangka wulu ngagero kaget benahan kanyeri bari ngabangkieung menurut sabarengkah ka tukang. Kakuatan panalajang secadar beureum karasa nyeri ku Kisangka wulu. Nandakeun kakuatan panalajang nak mampu nembus kakuatan ilmu watu galung. Kisangka wulung kerung bari ngahuleung ngomong dina jor hatena. Aleuh halam jadah si belakok kujubar. Karasa nyeri keneh dada aing aduh linu aji. Kabeunangan ku panalajang masih cadar beureum. Alah, kakuatan panalajang benar-benar di luar dugaan aing. Nyata mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung. Aduh, kemampuan jeung kakuatan segala pisah sejarah belum jelas. Teu bisa dianggap enteng. Aduh. Aing kudu hati-hati mun kaya kieu mah ye. Kisangka wulu masih kena tacan leungit kakagetna mikiran kakuatan panalajang leungeun katuna si cadar beureum anu masih kena karasa nyeri dina dadana nandakeun kakuatan ilmu waktu galung bisa ditembus ku panalajangna si cadar beureum. Rasa anti jeung Sandika jadi beuki ngarasa regreg hatena sabab sapada harita